Urang mah asli nama kuari mah atuh geus bae mun tayang ka Gusti Allah lobakeun takarrub ka Gusti Allah ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah disalametkeun dijauhkeun tina mara bahaya khususna tina penyakit corona umumna tina virus-virus anu lain terutama virus-virus Islam virus iman virus tauhid mudah-mudahan dijauhkeun ku Gusti Allah kabehan urang dibere tenang tur husnul khotimah ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami la yazalu bunyanuhum eren terus-terusan berarti bangunan-bangunan masjid maranehanana nuku maranehanana dibangun teh eta jadi sabab kana karaguan di jero hatena teureun ragu teh eren-erenana illa taqatta'a qulubuhum angin pegat hatena biaya mutu secara pararaeh eta kan bahasa limit mencek urang malempeng mentek ilana bimana ila geus atuh eta para munafikin nu ngabangun masjid eta bangunan masjid anu ngajegir sanggeus teh ngajigir bagus megah teh haju dihancurkeun ku Kangjeng Nabi titah ka sahabat nyana timbul ragu-ragu endap-endapan was-was di jero hatena teh duh ieu kumaha sebab naon henteu iman jelema nu teu iman mah wararas was kos kuari kejadian di Cina lantaran henteu iman was-was sararieun paeh orang muslim apa sieun paeh henteu muslim ditanya aya nu kena tidak ada. Kemudian takut mati, kok enggak keluar? Kenapa mesti keluar? Sebab Kangjeng Nabi menginstruksikan ketika ada wabah haram untuk keluar. Andai kata mati syahid, babari kan. Jawabanana tetap kurang masih bae paehna. Tuh Abu Ubaidah kapan ka Syria, di Syria terus ka Yordan, ti Yordan terus ka Tungtung kita balik ku Sidina Umar lantaran eta teh keur aya taun di suratan lantaran si Ki Ubaidah Abu Ubaidah teh jelema brilian anu hebat pemikiranna jeung sajabana ditah balik ka Madinah cek Abu Ubaidah di daerah kula keur aya taun kula lamun maot syahid haju lamun kula keluar haram cek Abu Ubaidah sedengkeun ngadoana ya Allah ya Rabb setiap saat kula teh akan ngadoa teh hayang maot syahid deuk iraha disahidkeun deuk bae maot kena taun syahid kan mentak jelema lamun ngadoa naon bae tah lamun bere resep ngadoa hayang sugi engke kajadian bakal sugi jelema lamun ngadoana hayang boga pamajikan nu geulis bakal kajadian pamajikan geulis cak nyana geulis cak nyana aduh lamun jelema ngadoana teh hayang maot poe Jumat sok dibere hayang bae tah ngadoa teh hayang maot poe Jumat kejadian diakurkeun ku Gusti Allah tulisan di Lauhil Mahfuz teh jeung nu dikacapangkeun diucapkeun ku manehanana nu sok didoa-doakeun ku manehanana teh eta teh geus aya tulisanana ieu di ditu bakal kos kitu nah kuari hayang maot syahid loba tuh maot syahid mah taun syahid ngeri beteung syahid termasuk katabrak misalnya syahid kejadian banjir gempa syahid maha kawasa Allah kumaha bae ngajadikeun syahidna di tengah-tengah siksa jelema aya bae nu maot syahid kan kitu teh rahasia Allah nah ya Abu Ubaidah kan embung nya maot syahid tah eta ditungtung jauh di Yordan lagi nah ieu kan orang-orang Cina ge sarua bae tah kena wabah mencara wabah teh mah musliman teh orang-orang komunis orang kafir sararieun kana paeh sieun paeh
Jeung teu sieun majelema muslim doang deuk daon pake kasih. Ja ibadah eukeur ka Gusti Allah, iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Nabi, ibadah eukeur. Maot mah jata lain ku wabah, lain ku kalapar, lain ku panyakit, ku ajal. Ditetepkeun di jero kolban. Naon atuh ja aing ngaji bae ge make jeung sieun paeh keneh bae. Ja aing mah boga kayakinan bakal ka sorga. Wah. Konyol tuh budak. Ya Allah ya Rabbi. Eta kapan wali Allah anu ditanya di jero kubur teh man rabbuka? Cicing we nya. Wa man nabiyuka? Cicing. Wa ma kiblatuka? Teu ngajawab. Cek malaikat, sia kudu teu ngajawab. Bejakeun ka Gusti Allah make jeung ditanya keneh bae pan aing boga kayakinan. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana inda rabbi abdi ana inda abdi wa aing mah kumaha cak keyakinan hamba kaula sedangkan aing boga keyakinan bahwa aing teh ieu teh bakal dikasorgakeun ku Gusti Allah aing yakin make jeung ditanya-tanya bejakeun ka Gusti Allah cek malaikat wah rahmat bebeja langsung malaikat Gusti Maha Uninga aya hamba kau aya hamba Gusti maot ditanya ku kula teh rek jawab plek jawabanna kos kitu tah kumaha eta Gusti atuh sia teh cek Gusti Allah men tanya-tanya bae atuh kula mah pan tugas atuh tah lain sambarangan teh lemah tah mah kayakinanna luhur nya nama keur sakarat ge aing sorga kajen kumaha ge yakin oh geus bereskeun tah mah Gusti teu ditanya datang deui malaikat hampuran henteu tah mah leuwih ti aing manya hampuraan malaikat tah eta kan boga keyakinan mantap ieu yakinkeun urang cing gede keyakinan ka Gusti Allah tah batur mah datang ka kos kitu ditanya ge ku malaikat geus teu ngajawab yakin aing mungkin tanya segala rupa sepira malaikat makhluk keneh sabab teh yakin datang ka dieu teh yakin aju pas Haji Pendi paeh kos kitu deh man rabbuka cicing wa man nabiyuka cicing wa ma kiblatuka padahal mah nyana mah deuk nurutan itu ngan teu yakin ngan urutan doang nah palu ya tetep digenjreng bae tetep genjreng cak Haji Pendi pan aing mah lain deui jeung eta sama nurutan lain yakin kudu yakin di jero hate Masya Allah kan la yazalu bunyanum terus-terusan bangunan nu kumanehna dibangun masjid ya ngajadikeun karaguan dina hatena tepikeun kapegat hatena teu bisa mikir tepi ka timbul ragu jadi sebab keraguan bangunan tersebut ya teu iman atuh jaka Gusti Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mang ragu jeung wallahu alimun Gusti Allah Maha Uninga bi khalqihi ka makhlukna aduh lamun urang nyaritakeun Maha Uninga atuh geus naon nu teu ka uninga ku Gusti sorotan ilmu Allah mun nyorot ka qalbu urang innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum aing teh dideleukeun Gusti Allah uningakeun ka hate aing dideleukeun isin bakal mun bener sorotan ilmu Allah tek aing teh dideleukeun bae hate aing teh urang teh ngolembar bae ka lain Allah isin kahayang teu akur jeung syariat isin mata geus lobana teh lobana haji cici embung naon bakalna isin ka Allah teh isin lamun ilmu Allah keur nyorot manteng nah
haji urang nangke gerakna beda kumaha bedana kulantaran aya ilmu Allah nu nyorot terus ku urang diperhatikeun terus dirasakeun terus ku urang di rumah perasaan eta engke urang lagi dibere deui ilmu ku Gusti Allah sebab eueuna naonan di kalbu urang bis dibere ilmu anu lain meunang asab mah ilmu nu nyaho urang kahareup kadang teu meunang dibejakeun anta kuari diaman aya kiai anu 30 tahun katukang nya geus nulis bakal kajadian aya penyakit corona dijelaskan corona nah eta teh kitu kajadianna di Cina dijelaskeun sagala rupa geus dikitabkeun tak kuari teh kapan dijaga eta kiai eta teh diaman teh barang dibaca kitabna geus dijabejakeun teh kajadian nu kuari di Cina teh bahkan Uzbekistan bahkan kadiana Moskow Soviet dina kitab eta geus dicaritakeun kajadian-kajadian gempa kajadian banjir di antarana bakal aya wabah corona di Cina geus aya kitabna geus begitu dibaca pas kumaha nu kuari kan kiaina dijaga umurna bangsa 100 tahun eta kan nyarana geus tilu ka mamana kieu bae teu meunang ai lain nabi mah kapan nyaritakeun kahareup gaib teu meunang ai lain sabkul kalam atawa memang deuk ditembongkeun we ku Gusti ngahaja-haja mah batal atuh kawalianana jaloba kuari anu nyahoeun isuk teh bakalna nyaho terjadi isuk adalah poe Senen jauh dah bisa saja bahasa Jawa emang jauh iyalah kalau Allah dibukakan bray dan temenang dicaritakan dan lain sabkul kalam mah ketelanjuran aya kene ahli ibadah anu bersih emang teu dibere nyaho lah teu dibere nyaho ngan paling isyarah senyum teu meunang ai lain nabi mah sebab eta adalah nubuah teh sifat kanabian sedangkan nabi geus eueuh aya ge dinyana sifat kanabian sifat lain nabi tapi teu meunang ngabejakeun khusus bae Allah mere karomah jang manehanana kusebab manehanana ibadahna ka Allah ngabersihan kolbuna bisaan jadi dibere pangbubunga bray berengan teu meunang ngabejakeun. Nah ieu kejadian kuari di Yaman aya nyana ge atuh sugan nyana mah meureunanan bakal maot da ge teh nyahoeun umurna 100 tahun kitab da dibaca kejadian-kejadian teh geus aya percis eta kan berarti dibukakeun kan ku Gusti Allah hijab aya keneh lah mun eueuh nu kararitu hancur dunia Palestina mun eueuh nu kitu Jakarta lah mun nu kitu wah atuh jelema kabar malulu atuh korupsi terus-terusan di halangan anak eta bae nu kitu Bandung mun sakitu poharana atuh beh karucahan cacak eueuh jelema anu sok ibadah ka Gusti Allah manteng geus hancur meureun untung masih kene aya jelema nu kos kitu mah teu kanyahoan teu kajahoan teh kadang-kadang mah kapan urang mah bentuk mah ibadah di masjid make jubah make udang-udang gede sajadana ge hebat tasbihna ge anu jutaan horenganan keur maksiat kadeuleuh mah keur ibadah padahal keur maksiat urang kadeuleuh mah urang teh keur ngaji di panggung teh rajaban muludan padahal mah horenganan keur neangan jangan ganti ban setik bukan kadeuleuh mah urang teh hari riungan kan jeung jelema zikiran horenganan aya jah dunia dan dunia batur kadeuleuh mulungan kuntung we rudin bau ijin padahal mah horenganan kolbuna mah keur manteng ka Gusti Allah kasaliru kan urang manteng engke bisi aya nu mulung tukang mulung kuntung nah iya wali kajen buku mah iya tewak geus ku urang tewak orang dijual kuntungna henteu ai wali mah kadeuleuhna hungkul rudin kolbu keur aya anu di
sumputkeun ku manehanan. Masya Allah karim. Nyumput. Sumput. Jelema ahli Allah mah Abu Yazid kapanggih jeung setan di Baghdad. Cik Abu Yazid bisa setan gadis ya. Naon? Seti isin eta sataranjang. Isin ka satu sekian. Eta ieu kan jelema loba. Aing isin ka jelema pugu jelema ge ku aing diome. Kiai ku aing dituntun-tuntun ka pemerintah. Kiai ku aing. Tah aing geus isin kumaha atuh ka jelema ge ku aing apan atuh di goda ku aing. Ya bener oge sih makan. Isin ka aing mah sataranjang gitu isin. Rupana doang make jubah ge aslina mah sataranjang. Rupana doang sorban ngambai ge aslina mah teh usaha. Usaha teh anu make dasi, anu make sepatu, anu make sorban. Sial teh setan goblok. Urang kasinggung mah tungtung namanya. Bisa aja teh setan, masyaallah garis. Kalau ngomong sia. Cek Abu Yazid. Tapi kula mah cenah tah lamun kanu di masjid tah sieun panas kunaon boro-boro kula ngagoda napas lagi panas dua jelema tuh nu di masjid cek Abu Yazid coba aing di dieu barang aya di dieu hiji keur di kurungan bae gitu tah keur zikir bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nu hiji deui belah ditu di juru biasa tah mah asik ada zikir kan ya? Oh iya. Tanya, Assalamualaikum. Salam dibuka kan. Naon Abu Yazid. Budak morak keneh ka deuleu ku Abu Yazid. Ieu kumisna ge kakarake kumis jarum bulu jarum. Atuh pan sieun mah geus eueuh kumisan. Ya lamun diayakeun ja putih kabeh, mending dikerut cek cenah teh. Lamun diayakeun kos lain jelema jurig. Tuh jenggot putih kumis putih itu di luhur putih orang mun kapanggih di tengah putih itu sieun kan sok geura misalna aju pendek kumisnya tadi kerud janggotna tadi kerud terus kabeh putih kabeh kan aju kabeh jararadi urang kapanggih ti peuting atuh para jar lain jelema kan ieu mah asana karkara kaluar ti kuburan anyar ieu gitu. Nah ieu mah budak ora keneh kumisna ge kumisna bulu jarum ya Allah. Cak Abu Yazid ieu je budak ngorake deui geus hebat kieu dipake kasihan ku setan. Ngomong kieu deui terus kapanggih jeung setannya. Percaya teu? Omongan setan. Masyaallah. Eta ku apaleun. Bohong setan. Eta bae geus gitu banyak bohong. Eta tah ku apaleun. Eta Abu Yazid tes ngobrol jeung setan, aju ngomongkeun bahwa sieun ka manehanana. Eta diberecaan diberecaan mantap lamun aya nu maot teh datangkeun ku urang ahli Allah setan kalabur kan kabur kabeh babari maca la ilaha illallah setan eueuh nah aya anu hese bae maca la ilaha illallah didatangkeun bae kiai kadinya set la ilaha illallah babari cenah bareng datang itu setan kabur tadina ngahalang. Ayo ndek baca la ilaha illallah jol bae haji pede. Hararese. Orang mawa setan nyana. Utek siga ade. Bose anu sakarat-sakarat lah diajak nya nam. Gusti Allah lagu. Sieun setan ka ahli Allah mah moal daekit. Panas. Napas panas hiji deui kapan setan lagi bedi luar setan udah di setan teh ka masjid iya mah hees cenah teh atuh kurang lain hees kajieunkeun hees bae moal diganggu ku aing sejen mah ku aing diganggu kabeh kunaon nu hees eta mah lamun hudang bae ngana mah ngacaprak ngaji bae asal hudang we ngaji bae ceramah bae cek nya teh teureun kasa jeung di mana bae mending hees we antepkeun tuh kan ari sieun mapan ku setan diome digere irungna jadi teu sieun setan ka wali mah hees na zikir ban wali mah hudangna ngacaprak ngaji bae
mantak setan kieu goblok sia cek setan teh. Juga jangan pan wali mah. Sia ngembek goblok aing. Sia nu goblok, hampura cek. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'